Assalamualaikum, madam. Mana nih si madamnya? Orang doang ya, madam. Ih, torek itunya. Oi, madam, di mana? Nah, ya manuknya di paraban mah heueuh adakan henteu. Ayo, di paraban teureun-teureun. Aduh, alas tidur ya si manuknya. Kayak heula urang cepet heula. Makan, bagus, ulah pemarahan bae nya. Astagfirullahaladzim, paling mah digegerot ti tadi eta, teu nyaut-nyaut. Horengan angker ngopenan manuk. Emang keur peuting teu ngopenan manuk kitu. Hey, aing. Iko, madam. Salam. Kenaon digegerot di ditu ku atuh ditembalan-tembalan. Manuk atuh kumaha ieu jak kudu di paraban. Emang keur peuting teu ngopenan gitu? Ih, aing ulah sok ngomong ka dinya. Nya, udah ada omong manuk eta mah. Atuh heueuh, pan kita sia nyaho. Keureun ari manuk peuting-peuting mah sok ngabura. Anu nyaho. Sok ngabura. Tadi ngomong-ngomong mah aya naon gitu aya ka dieu. Iya, madam ye. Naon madam teh? Sok nyieunang kos kieu ye sarah ye sugan bae madam berminat diborong ku madam, ibarat aku sama madam. Oh, ceritana rek ngawakeun gitu. Oh, jualan. Ngawang gelang ye kerajinan Mas Saroh ye, Mas Saroh sok nyieunang kos kieu tah sugan bae madam minat, barang aku jasa deleutuh. Coba engke urang leuleuh urang rek ngasupkeun ieu heula atuh ya. Oh, satu tulisannya. Atuh urang jalannya. Oh, di ditunya. Heeh, tangguhan bae. Ngawakeun naon kitu eta? Yo, dulu, barang aku jasa ye tah, dulu tah. Ieu barang bagus amat ieu. Ieu dieuna dina naon ieu? Dina batu-batu mutiara, madam. Barang aku jasa, borong lah ku madam mah. Tuh dulu. Iya gantungan HP, madam. Tuh, iya gantungan HP. Iya gantungan kunci. Ih. Nu ieu. Jangan gantungan ceuli ye. Ih, siapa kok aya bae desaan. Bohong, madam bohong. Adi yang ngomong-ngomong nak borong mana? Tah, borong mah sana lah, tuh madam geus borong. Barang aku sih sugan aya nundeng hajat, jang souvenir. Hubungi Mas Sarohnya. Pokokna mah tenang, harga bisik-bisik amun partai banyak mah. Barang jasa. Ieu kumaha ieu hargana berapa duit teh berapa Harerang, bola, harerang burinyang-burinyong. Yo, untuk dewasa, cuma 20.000, madam, 20.000 tah, 20.000-an, tah, 20.000-an. Kemudian mah geus kajeul lah, ka madam mah gocap, gocap. Tah, amun ieu mah 6.000, amun meuli 2 15, tah, gitu. Tah, madam bayar teh kabeh tah, 1 jutaan. Ayo nu amat ieu jeung naon atuh? Atuh busing ku madam beri bagi-bagikeun ka dulur madam. Ih, geus 1 jutaan aja bayar madam. Aduh, ieu mah bener-bener. Heeh, pokona mah moal kecewa nya. Moal kecewa. Bagus nama ieu tapi duitna gede amat. Itu nolongan jelema susah, madam. Udah kan itu udah cukup duitnya. Kemarin gue lihat Cesaro jualan gelang bagus-bagus banget. Kebita lo. Iya, masa tangan gue kagak ada gelangnya sih, Ce? Hati-hati lu. Barangnya dia kadang suka yang asli. Masa sih? Emang lu udah pernah beli? Iya, banyak yang beli. Ya, soalnya di pasar juga banyak. Udah kayak gitu gelangnya. Masa? Iya. Gak apa-apa lah, Ce. Tapi soalnya bagus-bagus banget itu gelangnya. Oh, ya udah terserah. Tapi balikinnya jangan lama-lama ya. Iya. Itu mah nunggu laki saya gajian dulu, gak apa-apa, Ce? Soalnya itu gelangnya mau dipakai buat kondangan, Ce. Waduh, Mau kan kalau ini tangan kagak ada. Hah? Emang ngebantuinnya kayak sama itu. Taruhannya dirinya. Udah lu setengah-setengah dah. Itu kagak ada.
Orang dibilang lagi nggak ada duit, maksa baik lah lu ah. Kan gua malu cuy, masa tangan gua kagak ada perhiasannya. Aku minta ke laki lu, kayaknya. Laki gua kan belum gajian. Udah gue pinjemin, tapi lu jangan lama-lama, ya. Itu gua nggak bisa janji cuy. Gajian, pokoknya bayar. Ya, nunggu laki gua dapet THR nggak apa-apa ya. Aduh iya, aduh ngomong-ngomong madam, aduh ngecoprak bayar seges saja mah aya ieu. Mending serat di Cikoro ge. Hadi ieu dibayaran mah ieu jadi mah. Lagi beli mah. Jadi alhamdulillah ya rabbil alamin aya diborong si madam. Ada kantong heula neureun duit aya kira-kira nah aya barang ieu sakieu lah nya. Tak Ji. lah kok. Pak, tuh bocah kan 1 juta madam. Tuh gampang kepan transfer bae. Transfer. Masa terpercaya ke madam? Percaya sih, tuh percaya kami mah ka madam. Satu lah aing daripada udara indah deui aing capekna doang. Satu madam. Tuh pan ke dina-dina ge dibayar tenang bae. Oh, percaya. Transfer. Oh, transfer. Percaya ke madam ya? Ngomong-ngomong transfer kan masalah mah boga. Iya, ATM. Kayak teang di bank nya. Oh. Kayak iya bae, teang teh bae ka imah. Jangan bae kayak gitu hari. Oh. Poe minggu, poe minggu. Oh, satu ieu lah beli beas. Boga beas ieu beli endog. Satu lah nuhun dia. Kapura geus diborong jasanya. Masna mak balik heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aing pusing-pusing teh ngulu aing ke maraban manuk. Aya bae si Maisal. Nawaran gelang segala dikitu. Aing najuna mah kapaksa itu rumah geus.